wa muksun bi ardil masjidi jalma anu gaduh adusaneun teu kenging cicing di masjid ya. Keluar ulah cicing di masjid cenah urang mah tara da ka masjid nage ari naon waktu-waktu tertentu nya bisi ieu mah nya ari di palemuran kieu mah teu kabayangnya boga adusaneun tuluy cicing di masjid dasarena oge sok di mana di imah baroga imah da beda jeung di pasantren sarena di masjid jadi mun boga adusaneun teh bari tirisnya hararese walaulah dotan jeung sanajan cicingna teh anu sakedeung au jidaruhu jidarihi merenya atawa dina bilik masjid dina emper masjid ya, dina tepas menceuk urang mah au mawatihi walaulah dotan jida mawatihi atawa dina tanah mawatna tanah mawat masjid teh kieu atuh ieu teh masjidnya masjid ieu teh hiji waktu masjid ieu teh dibongkar atawa naudzubillah runtuh nya tuluy jadi lapang tah sanajan geus jadi lapang kulantaran ieu tadina masjid maka statusna tetep masjid mantak masjid ulah pundah pindah ge nya da bakal jadi loba masjid engke barabe urang rek moe pare dina urut masjid kaya-kaya moe pare di mana di masjid urangna boga adusaneun doraka ngadorakakeun batur nya da masjid mah sanajan geus dibukbak tuluy jadi kebon dipelakan tangkal kapol anger statusna teh masih naon masih masjid ya. Nepi ka luhur ge nya masjid kajaba kahanap eta mah sanes masjidnya luhureun masjid mah dianggapna masjid ngan hanapeun masjid mah sanes masjid makana tiasa masjid dihanapna naon WC ya. Bisi mendak urang di kota-kota aya WC hanapeun masjid mangga sabab hanapeunana mah tos sanes masjid bisi kieu kapan ari masjid mah naon ulah di kotoran ari eta dijieun WC meureun modal di masjid henteu kahanapna mah tos sanes masjid nu di etang masjid mah kaluhur ya bisi aya WC di hanapeun masjid ngan lamun aya WC di luhureun masjid eta mah teu kenging ya. Tah walau bil isaati awil zahiri likaunihi ala hayatil masajidi nu nembe nya sanajan tos teu jadi masjid eta teh tetep dihukuman masjidnya titik salajengna wa haruma alal haidi wan nupasai salajengna pikeun jalma anu nuju haid atawa nuju nipas nya haid teh ngartos haid mah nya haid teh getih anu kaluar damul khariju yakhruju min aqsarahimal mar'ati tina puhu rahim istri pi auqatin mahsusatin dina waktu anu tangtu ya. Ari nipas damul khariju getih anu kaluar yakhruju min farjil mar'ati anu kaluar tina gagaduhan istri ba'dal wiladati sabada ngalahirkeun nipas namina ta lamun aya jalmi head atawa nipas istri tangtuna galibna nya pameget mah tara nya tara head tara nipasnya ke headnya wa tah maka diharamkeun pikeun eta istri nya jalma teh istri maksudna
hiji hadhihi sitatu anu genep nu tos disebutan head we nya nipas mah jarang da. Paling setahun sakali eta ge lamun tunji nya mun setahun hiji berarti keur head da. Hiji haram salat, dua haram tawaf, tilu haram macak non mawa Quran, opat haramnya ba Quran, lima haram maca Quran, genep haram cicing di masjid ya. Haram cicing teu kenging nuju head ka masjid teu kaciri ieu asup we ka jero da make naon make pembalut pempes majang oroknya naon we arek pembalut arek dumpalnya kolot mah kulamak oge jadinya ku dumpal cenah baheula mah ku tapas dukanya duka henteu eta teh anu lembutna tah sajaba eta nya ulah dibayangkeun ku tapasna nya sabada eta wasaumu haram puasa teu kenging nuju head puasa komo ayeuna keur bulan Ramadan nya geus jam genep berarti sabaraha menit deui 10 menit deui dina jauhna naha kaluar getih head asa aya nu haneut lamun haneut teh maka rasana nya lebar 10 menit deui wayahna kudu dibatalkeun sabab puasana haram ulah lebar-lebarnya sajaba kudu dibatalkeun teh wayajibu qadauhu wajib eta puasa anu dibatalkeun teh dikodoan kumaha salat kan salat ge haram dikodoan teu bikhilafis sholati ku perbeda salat berarti salat mah teu kudu dikodoan ya salat mah teu kudu dikodoan cenah urang mah resep salat ari resep mah ngawe salat sunat ya da seueur ieu sunat rawatib nu ngiring-ngiring kana fardu oge seueur salat sunat nu sejen oge seueur nya lamun resep kana salatnya watamkinu zawji wasayyidi minal istimta'i sarajengna keur jalma anu head atawa nipas teh teu kenging waka dialap sukanya dialap suka teh naon atuh dicocok lain dialap ngeuneunahan we ari istri lamun ngeunah na dikumaha tah kitu nya gampang nama rek ku salakina lamun anu hedna pamajikan wasayyidi atawa ku sayyidna lamun nu hedna amat ari ayeuna mah teu aya amat teh nya ari amat teh istri anu meunang meuli nya baheula mah da aya jalma teh bisa dijual beulikeun ayeuna mah teu aya paling oge pembantu ari pembantu mah dah henteu dijual beulikeun tapi disewa atawa dibayar jasana eta mah nya tah pikeun pamajikan nya eta teh teu meunang dialap suka atawa ngalap ngeuneunahan di mana nu teu meunangna teh bima baina suratiha wa rukbatiha antara bujalna jeung tuurna didinya berarti nya langsung kabayang teu kumaha kaluhureun bujal jeung hanapeun bujal hanapeun tuur mangga nya bisi urang keur head salaki resepeun ngurus bitis atawa suku mangga eta mah nya aya posisina hanapeun naon eta mah hanapeun tuur nya atawa luhureun bujal mangga eta oge nya nu teu kenging mah
antara bujal sareng tuurnya walau ba'dal inkitoi nya inkitoi sanajan istrina anu hedna teh tos pegat teh kumaha tos teu kaluar darah tos saat diomehannya dicolokan ka jero make kapas tos teu aya warnana naon teu aya warna beureum hideung coklat herang hejo naon warna namanya ada sok rupa-rupa cek salakina teh mah da geus eueuhan ieu atuh hayu atuh tah lamun teh mah can adus alias masih keneh head boga adusaneun eta teh teu meunang dialap suka antara bujal jeung tuur cek pamajikanana teh paling ge kieu sok we kana bitis atawa kana suku eta mah meunang nya titik kitu anu didawuhkeun ku Imam Ar-Romli. Paslun pertarosan Kang EPR iraha bubar ayeuna nya wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati labidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal aman abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahu